Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Wa ala rasulina ali yaghithu a'udzu billahi alamin subhanallahi wa qadril jilani qaddasallahu sirra sayyidina Muhammadin. Abaina ummatina wa ikhwanina wa atina wa azwajina wa auladina talamidina talamidina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal sok tembung salana. Yusannu disunatkeun naon raf'ul yadaini ngangkat leungeun dua. Fi arba'ati mawadi'a Bandungan dina opat pirang-pirang tempat. Inda takbiratul ihrami tegasna kaiji dina nalika takbiratul ihram. Wa inda ruku'i jeung kadua dina nalika ruku'. Atapna kana yusannu nya. Inda wa inda ruku'i jeung katilu dina nalika wa inda i'tidali jeung katilu dina nalika i'tidal wa inda qiyami jeung kaopat dina nalika langtung mina tasyahhudil awwali tina tahiyat awal. Cok baca. Sunat ngangkat dengan dua keur salat dina opat tempat. Ieu pasunatan teh kasub sunat hayat. Sabab dina salat teh aya anu fardu aya anu sunat. Nu fardu mah mesti teu meunang teu tidak boleh ditawar harus ada. Kudu aya nu fardu mah nyata fardu teh rukun teh sabaraha kabehna salat rukun salat 17 eta kudu aya kabeh teu meunang teu. Aya sunat mah aya pek laksanakeun pek acenah moal heg kitu nya ngan meureunan
lebar menyeung lain lebar dah jadi masalah ninggalkeun pasunatan teh jadi masalah cek tarifna si kieu diganjar lamun dilakonan teu disiksa lamun ditinggalkeun teu disiksa teh pece teu tarif sunat eta gitunya tapi kade ninggalkeun pasunatan teh sanajan teu disiksa cek awal jadi masalah bede jadi masalah besar. Nyata dongeng naon teh gini Abdul Latif Madar naon teh Madar Sorabi di mana di pasar Manoan Jaya meme Madar Sorabina maca bismillah heula nu kumaha nu mitina da geuning cenah Ma Abdul Latif ditimbang di akhirat misalkeun saimang itu kan nya saimbang timbangan teh saimbang misal ka kenca kahadean kagorengan 1000 kilo kahadean kabelah katuhu 1000 kilo sarua saton teh tuli kumaha mun kira-kira urang mah malaikat yang beureun kumaha muncul mah malaikatnya bener bingung ya kemanakan ya si Abdul cenah teu nya anu naon ngagorowok anu ngagorowok euy kala eta cenah si Abdul ka diteponis naon kitu ieu tinggalun naon eta pernah ieu kinit ke pengajian aya nu keur keciprik-keciprik dina tampian ditong saeutik tong saeutik sakedeung pisan sok atuh ka dieu asupkeun ka mana teh timbang heula ditimbang heula dina timbangan leutik 5 on 5 on asupkeun ka mana eta kagorengan asupkeun eta nu kayak ambil ka mana kana kagorengannya diasupkeun kana kagorengan sanajan ukur namahna 5 on kan bakal naonan ngabeung beratan kula hek meusan beuneu kul katamahan kunaon ta kul 5 on berat ka mana ati ayeuna berat ka kenca eta malaikat geus ek naon memponis Abdul ka manakeun ka neraka kun we ulah cenah naon deui kieu lah yeuh Mang Abdul teh bareto aya naon eta kitu kumaha tinggalun keur tahlil para tahlil cenah bareto teh kieu kabita aya naon ta aya lain naon teh papais papais yuh karesep cenah urang dicokot naon eta papaisna meme dihuapkeun kumaha heula cenah maca bismillah heula masuk atuh timbang diasupkeun kana timbangan timbang leutik heula ditimbang leutik ka 5 on 5 on deui aku tadi teh jeung kagorengan anu naong teh 5 onnya ieu sabarata 5 asupkeun ka mana tanu 5 on bieu anu maca bismillah asupkeun kana ka kadean jadi kumaha tuh ayeuna jadi berat ke katukan 5 on kunaon 2 kali naon 2 kali lipateun cuk saha 2 kali lipateun 10 kali lipatnya cuk udin ogena 10 kali lipat lain 2 kali lipat 10 kali lipat jadi berat ke mana cok jadi berat kakatu dari keadaan mah dibalas nanti sabaraha 10 kali lipat 5 on kali sabaraha mang kali 10 jadi 50 on 50 on teh sabaraha kilo
aya 50 on teh sabaraha kilo 5 kilo nih Justina sabaraha balik on kilonya bisa on teh sabaraha kilo kan sakilo teh sabaraha on 10 on sakilo teh 10 on berarti lamun 50 on sabaraha kilo 5 kilo asupun ka mana tah 5 kilo asupun kana kadean jadi berat ka mana ayeuna ka katuhu kana kadean aya keneh teh da diponis lah dug Abdul Latif budak di 4 mang badlu surga makanya gitu jadi kade tak ninggalkeun ka pas sunatan teh jadi masalah ulah teu nanaon jadi nanaon nya jadi nanaon lasna ieu pas sunatan ieu moal nanaon ieu da ulah disebut kitu nya ulah disebut moal nanaon iya justru ninggalkeun pas sunatan jadi masalah ya tak kitu tiap dieu nya contohna saperti kitu dilaksanakan ya sunatan ke sholatnya mang eta mang Aldi mang Udin sholatna dina jero sholatna kan aya pasunatan nah dina luareunana kan aya sholatna ya sholat sunat sing daek nya kudu di tajil bae gitu tanya di anjuk bae sholat sunatna sakapeung ngabohong nangus ancanya itu kade nulutan nu ngabohong ayeuna itu kan ngabohong mau dipercaya aku rakyat oge nanya tuh kali tak sunatna laksanakeun wiridan sing daek aju poli tu ai naon ai tahlil teh kudu tuh kumaha dosanya tahlilna baju ngoprek kape nya sunat hayat kini aya sunat hayat sagala aya sunat naon aya kitu na salat teh aya sunat abad aya sunat naon hayat sunat abad mah lamun ditinggalkeun teh sunat tambalan ku sujud sahwi mun sunat hayat mah apabila ditinggalkeun teh teu kudu ditambalan ku sujud sahwi tah ieu mah sunat hayat ingangkat leungeun dua nengnya Allahu akbar kasupana sunat hayat naon hikmahna wa hikmatu rafi'i yadain ari hikmah ngangkat leungeun dua fi salat dina ke salat eta kama qala Syafi'i sakuma partos ngadawuh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah taala hikmahna teh ta'dimuhu ta'ala isu jama baina tiqadil qablan kilisan mutarajjam anhu amal arkan ngagungkeun Gusti Allah di hikmahna teh tujuan hikmahna hikmah yang terkandung dina ngangkat leungeun dua eta ngagungkeun sa Gusti Allah eta jelema ngumpulkeun antara hate nekadkeun keagungan sa Gusti Allah letah ngucapkeun Allahu akbar nu hartina teh naon Allah maha agung tuluy leungeun ngangkat amal arkan pagawean anggahota nya ngangkat leungeun Allahu akbar eta tilunya tilu pagawean hate pagawean letah jeung pagawean naon anggahota nyata leungeun memang dikumpulkeun keur naon takbirnya bari ngangkat eta teh ngagungkeun Gusti Allah ngangkat teh tujuanna ngagungkeun sa Allah Allahu akbar Allah maha agung sing karasa leutikna saha teh urang teh nya nanaonan eta nanaonan anu diagung-agung anu diagul-agul boga geulis nanaonan nu diagul-agul boga kasep nanaonan nu diagul-agul boga harta loba nanaonanya jabatan cenah urang mah tu leungeunna ogenan kekar leungeunna ogenan no cara naon agungkeun kitu urang mah jadi presiden urang mah jadi naon jadi bupati nanaonanya singkat tempo singkat rasa leutik nadir diri leutik sakumaha leutik Allah maha agung kumaha geuning cenah geuning bayangkeun angkat hate sing jadi drone naon drone teh
pengintai. Eta kamera anu make naon, make pesawat lain pesawat mah bisa ngapungnya, bisa ngapung drone. Terus diangkat si orang teh sagede kumaha teh diangkat cici kuya mana cikuya leutik di mana cicina si orang teh tah ke dieu. Angkat dari sing jangku mana cikuya teh beuki leutik ka tempatna Pulau Jawa wungkul. Di mana atuh cikuyana leutik aing sagede kumaha leutik pisan duka di mana sagede titik geus gede teuing kayaknya tuluy diangkat deui teka tempo Pulau Jawa na Indonesia hampir teka tempo dalam leutik teh aya ge buludan seperti bumi wungkulnya. Ieu urang cicing di mana kakawasan kabeh kakawasan Gusti Allah ya. Gambar bumi na oge anu titik wungkul urang sagede kumaha mah diagungkeun ku urangnya. Harta loba mana harta orang ini itu orang rakyatna loba tina urang mah se-Indonesia 200 juta leuwih mana nu diagungkeun ku urang teu kabeh ogenan leutik munggusa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar sing karasa diajar sadayanya sing karasa leutik nadiri ulah aya pengagungan gadih urang mah geulis eung urang mah imut eung urang mah manis eung urang mah sakabehna leungit buang jauh. Allahu akbar. Allah maha agung. Wakila disapali kawal makia carioskeun tujuan hikmah ngangkat dengan dua ta isyarah ila turhimas siwahu ta'ala kana miceunna perkara salianti Gusti Allah Subhanahu wa taala iqbali bikulliyatihi jeung madab iqbalu bikulliyatihi ala salati jeung madab bikulliyati kusakabe awakna si jama ala salati kana salatna si jama cek sawali kawa hikmah ngangkat dengan dua teh isyarah micun sakabeh perkara salianti Gusti Allah ieu micun kumakanya husnya bayu badi ngebredkeun naon ta ngebredkeun leungeunnya ngabuang sakabeh perkara salianti Gusti Allah madep yang hareupeun diri kalawan sakabeh awak madep kasa kana salatna eta jalma tujuan ibadah kasa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek sawala kieu nama isyarah ila harfin hijab bainal abdi wa baina rabbih. Cek sawala kawa isyarah kana ngangkat ngaleungitkeun hahalang antara hamba jeung pangeranana, nyingkapkeun hahalang nyingkapkeun hijab antara urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala nyaeta ku ngucapkeun Allahu akbar. Masuk dipake eta kanya ku eta tah Kang Ujang Bustomi nya Allahu akbar. Ku cengkang tanya dukun belek nanya nya tah dukun sandet setan belek setan engklek kepret tata jang tujuan cek sawade kaum ngucapkeun hikmah ngangkat dengan dua teh nyingkapkeun hahalang micen hahalang antara diri jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ami ketika leungit hahalangna kan bisa selalu ingat kasa Gusti Allah kunaon urang rada mumul kana naon kana berjamaah kunaon urang rada mumul indit ka pangajian kunaon urang rada mumul wiridan eta teh aya keneh hahalangna loba teuing naon alang makanan kurang bersih tetempuan kurang naon kurang jernih panon loba teuing dipake maksiat ceuli loba teuing dipake maksiat kandel kahalangan hate teu bisa ningali pi akhirat nu katingali teh dunia we dunia naudzubillah ketika nu katingalina dunia unggul teu inget ka akhirat kan wani berbuat dosanya wani ngabohong wani ngarekayasa di aya sagala rupanya di naon we cenah ieu bawana ieu senjatana ieu padahal mah da ieu seperti gitulah itu gara-gara mata hatina tidak bisa melihat akhirat gitunya.
tuh naudzubillahi min dari Indonesia orang mudah-mudahan sing cara lagur pamimpinna jeung rakyat na sing cara lagur sing jalujur sajujur-jujurna nya. Al-Fatihah. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Rabbi firli amin. Para Fatihah nami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi infa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'u Rabbi faqihna qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumin antar zuqonal wasi'a wa antar zuqonal amana abi tawassul pengawasan ugi Gusti ngarizkian kejebaran keamanan